Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Oke, doana ya nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak orang ya ijazah doa deh. Doa nuti nu hari teh Rabiul Fana nah itu teh. Arapal teh. Apa? Yang nu dilagapkeun ya. Yang lah. Mungkin berarti tos lahor katanya. Tadi kan tos ngadoa di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepingin we ya. Gaduh kitab teh jan ki. Share ka toko kitab. Apa? Oh, yang itu tuh. Atibyan surah ayyuhal walad. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kapungkur simkuring ngawas ieu kitab teh di Cianjur ya, ka Ang Deden. Ang Deden Cianjur. Cianjurna daerah Caringin Kulon. Ngawas ieu teh. Nya aya ka guru nu sanes DG gitu nya. Ngan kalaresan kitab nu ieu mah ka beliau gitu, ka Ang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi termasuk salah seji mujtahid. Mujtahid fatwa wa tarjih. Biasana lawan teh Imam Rafi'i. Imam Nawawi ieu teh anu menurut sebagian ulama mah disinyalir diduga kuat beliaulah yang dimaksud oleh rajul dalam bait wa rajulun minal kirami indana. Dina bait Alfiyah kumaha teh? Wa hafatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Tasawur sapali ulama eta cenah maksudna teh Syekh Imam Nawawi. Qala adawu sa Syekh Jalmi anu jadi guru al-faqih anu ahli fikih. Keula logat bismillah heula teh nya. Aduh. Grogi hari pertama sok grogi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan kaula ngaos kana ieu kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kalau bari ngalap barokah kalau nyebat asma'na Allah. Ar-Rahmani sifat Allah anu ngabari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Kalau nikmat ala sabilil amanah. Sifatna Allah Ar-Rahim itu anu ngabarin nikmat alit di akhirat unggul. Kalau nikmat ala sabilil fadli wal minnah. Wa bihi sareng ka Allah unggul nasta'inu nuntut pitulung abdi sadaya. Qala parantos ngadawuh saha asy-Syekh Jalmi anu jadi guru. Al-faqihu anu ahli fikih. Al-imamu anu janten imam panutan. Ieu panutan mah nya. Panutanku gini. Al-muqtada al-imam. Al-muqtada jalmi anu dianutan. Al-alimu anu ahli ilmu. Ahli ilmu. Al-alim alif lam lil kamal anu sampurna dina sifat kailmuanana. Berarti ahlina ahli ilmu. Al-alim teh ahli ilmu. Dengan saukur kareknya saeutik dewatik disebut al-alim. Waduh, gaya. Al-alim yang sebaya alif lam bisa bermakna lil kamal. Jadi sampurna dina sifat kailmuanana. Ahli ilmu. Al-wari'i anu ahli apik. Apik teh nya tarkus syubhat ya. Ninggalkeun perkara-perkara anu syubhat. Nu syubhat oge ditinggalkeun kemudian haram. Apik. Sok sanajan memang dasar tina sikap waro eta memang kan ikhtiyat
ihtiyatnya memang kalebet karena amrun wahmi. Lamun saur Imam Izzuddin bin Abdus Salam dina kitab Al-Qawaidul Kubra atau nanti kitab Al-Qawaidus Sugro bahwa ihtiyat atau waro anu memang sok didasarkeun tina ihtiyat eta teh dasarna tina amrun wahmi. Anu henteu nepi ka dugaan kuat gitu. Ngan karek bisi-bisi doang. Karena memang naon namanya teh lebih ke mencegah, tapi memang eta saya waro justru memang dianjurkan ngan ulah nepi ka bahasana teh waro teuing teh nepi ka ngahesekeun awak sorangan, ngahesekeun batur gitu. Eta saur Imam Ghazali tong nepi ka kitu teuing ya dina kitab Al-Ihya. Az-Zahidi anu ahli zuhud teh tarkul alaqah lain tarkul ilaqah. Tarkul alaqah teh urang teu aya cumantel hate kana dunia. Teu aya keterkaitan hate urang jeung dunia. Hate urang teu cumantel kana dunia. Beda jeung tarkul ilaqah. Ari ilaqah mah ya, alaqah mah perkaitan, pertalian anu bersifat makna. Alaqatun bahasa Arabna. Alaqah eta mah pertalian anu bersifat maknawi. Beda jeung ilaqah mah pertalian anu bersifat hissi indrawi. Ilaqah. Sehingga ta'rif zuhud teh kan tarkul alaqah lain tarkul ilaqah. Ninggalkeun pertalian hate urang kana dunia, lain berarti ninggalkeun dunia tina tangan urang gitu ta. Zuhud teh nya. Lain urang teu bogana naon. Tapi ninggalkeun cumantel hate urang kana dunia eta nu disebut zuhud. Sanajan loba duitna, loba bandana, bro di juru, bro di panto gitu nya. Tapi hatena teu cumantel kana banda-banda eta teh. Eta disebutna zuhud. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili seorang imam tarekat. Itu disebut zuhudnya. Beliau ahli zuhud, tapi beliau juga orang kaya juragan tanah. Hartana loba, tapi harta nu loba itu teh saeutikun asup kana hatena. Sehingga tetap bisa disebut zahid, ahli zuhud. Ari urang mah banda teh sapira, ngan teh sapira teh aya kami dina hate. Aduh. Zuhud mah memutus pertalian batin urang karena dunia. Sehingga batin urang teh teu cumantel, teu terhubung wae kana dunia. Eta zuhud teh. Lain memutus pertalian zahir. Urang teu boga imah, teu boga mobil, teu boga motor, lain kitu nya. Hakikat zuhud mah memutus pertalian batin urang kana dunia. Ad-Dhabit anu ahli malenggerang hadis. Memang kan beliau ge ahli hadisnya. Gaduh kitab Al-Azkar, gaduh kitab Arba'in Nawawi, gaduh kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, ahli hadis beliau. Mantak ahli malenggerang kana hadis. Rawina apa kana rawina? Al-mutqinu anu ahli ngukuhkeun ilmu. Ilmu na teh tos mutqin teh sudah benar-benar kokoh. Kira-kira cek bari basana geuning keur dikobong mah nya. Lamun hudang sare can ditanya yaqulu tapi bisa dijawab can mutqin. Hudang sare ditanyakeun lanjutkeun bet. Kan anu geus bener-bener katalar moon larang gitu nya. Ada anu masih agak gede mah keur mah hudang sare ditanya baca bet yaqulu gitu nya lanjutkeun. Mungkin lieur. Ya mungkin teh anu tos bener-bener kokoh ilmuna. Abu Zakaria nyatana Imam Abu Zakaria alam kunyah Yahya Muhyiddin, alam laqabna alam karimna Yahya Muhyiddin, alam laqabna bin Syarah bin Hizam al-Hizami An-Nawawi rahimahullahu taala.
anu ngagaduhan kitab Al-Majmu' teh nya. Allah ngadawuh kana dawuhan. Sebenarnya i'rabna mah gampang ya. Nga'irab kitab At-Tibyan lamun ngudangkeun ieu qala fi'il madi gitu nya. Tuluy fa'ilna tuluy aya maqul qaulna dinasobkeun geus gitu. Fi'il madi fa'il diropakeun maqul qaul dinasobkeun. Jadi eusieuna ieu kitab At-Tibyan teh alhamdulillah nepi ka akhir teh fi mahalin nasbi gitu. Dinasobkeun jadi maqulul qaul. Hari lain santri mah masih bingung kena naon maqulul qaul. Naon dinasobkeun. Kan bayang kayak apal lah. Alhamdulillah sadaya puji. Sadaya puji eta ti mana logat sadaya puji. Alif lamna bisa alif lam lil istighraq. Lil istighraq. Di mana kullun. Di mana kullun sadaya puji. Sehingga ke qodiyahna qodiyah mujabah kulliyah. Kullu hamdin lillah. Namun diqodiyahkeun cek ahli mantek. Nya sok bisi hayang mah bisi pusing-pusing gitu bisa lieur bisa ngopi. Bisa ngopi. Ngan jauh ngopi nya kudu ka warung heula ka ditu. Nya sok bisi rek pesen gitu nya pesen we ke pangandirkeun gitu. Yang dosa arek mun arek dijedah heula. Hah? Aya. Ngan teh caina. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Hakikatna puji mah sadayana kagungan Gusti Allah nya. Urang mah dipuji ku makhluk teh pedah ditutupan ku Gusti Allah kakurangan-kakurangan urang. Aya jalma nu wani nu teh nu nepi ka bisa muji, bisa sesalaman ka urang teh kusabab aib-aib urang, kacacadan urang ditutupan ku Gusti dalam mun diboleh kerekeun mah bujeng-bujeng. Tapi oh ini. Alhamdulillah. Pahala ngaji eta euy. Al-Karimi anu mahaloman al-manani anu seueur masihan anugrah. Ditauli anu ngagaduhan paparin anu seueur wal fadli sareng kautamaan wal ihsani sareng kasayan. Alladzina tanazzat hada anu nuduhkeun ya alladzina ka urang sadaya iman kana iman anu nuduhkeun kana iman teh hakikat nama Gusti Allah lain jalma ya. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nyarios kitu. Urusan hidayah mah lain bagian anjeun hakikatna Kangjeng Nabi Muhammad. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Gusti Allah masihan hidayah ka jalmi anu dikersakeun ku Gusti Allah. Urang ge kitu pami nya bermasyarakat atau berteman. Urang mah bisa menyampaikan keterangan wungkul. Ya, hidayah di makna irsyad. Ya, di makna nuduhkeun mana anu bener, mana anu salah. Hakikat nunjukkeun manehna nepi ka bisa mendapat hidayah petunjuk mah nu masihana Gusti Allah. Mantap urang teh ulah bingung-bingung teuing ya. Mikiran masyarakat umum teh. Mikiran santri teu nurut-nurut we ya budak teh. Keun bae dan maparin hidayah mah hakikatna Gusti Allah. Urang mah ngan saukur nuduhkeun nu bener teh kieu, nu salah teh kieu. Kudu diturutan anu bener, anu salah kudu dijauhan gitu. Urang mah bisa gitu unggul sareng upaya anu maksimal gitu. Wa fadala sareng ngunggulkeun saha allazi dinana kana agama urang sadayana ala sail adyani ngunggulan sakabeh pirang-pirang agama terdahulu. Agama Islam teh agama anu paling utama. Wa manna syariatna wa manna sareng ngaparin anugerah saha allazi atawa saha Allahnya. Lamun ku ahli nahwu di logatna maka rujukna kana allazi. Lamun nu ngalogatna teh ahli lugah ahli bahasa maka rujukna teh kana lafaz Allah.
Sebab masodak teh ekstensi. Waduh, naon teh ekstensi. Arapal bahasa gaul teh. Bahasa intelek-intelekna. Ya orang rada bahasa intelek lah nya. Ekstensi masodak teh. Masodak teh ekstensi. Jadi sesuatu anu ditunjuk anu kacakup ku lafaz. Jadi maksud alladzi di dieu masodakna atau ekstensi lafaz alladzi teh nyata lafaz Allah teh. Sehingga ku ahli lugat mah langsung we mana saha Allah. Lamun ku ahli nahwu ngalogatna wa mana sareng masari maparin anugerah saha alladzi alaina ka urang sadaya biirsali kalawan ngutus nasa Allah ilaina ka urang sadaya akrama khalqihi ka pangulya-mulya na makhluk Allah. Kangjeng Nabi teh pangulya-mulya na makhluk Allahnya menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah teh bahkan ngunggulan ka malaikat Jibril. Pangutama na Kangjeng Nabi. Alaihi eta alaihi munggu Allah. Alaihi bimana inda. Alaihi munggu Allah. Wa afdalahum sareng pangutama-utamana khalqihi ladaihi munggu Allah habibahu anu jadi kakasih Allah wa khalilahu tegasna kakasih Allah. Perbedaan antara habib sareng khalil biasa ditinggal dina Hasyah Al-Bajuri. Intinya perbedaan aya bedana khalil sareng habib. Memang sama-sama kekasih gitu nya. Tapi aya bedana. Anu gelarna Khalilullah Nabi Ibrahim. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad gelarna Habibullah. Tadi teh perbedaan. Perbedaan naon? Buka dina Hasyah Al-Bajuri. So. Supaya daek mukaan. Atas apal nih sae, atas apal mah. Abdahu anu jadi hamba-na Allah wa rasulahu sareng utusan Allah. Muhammadan nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da Gusti Allah teh maparing anugerah anu luar biasa ka urang teh dengan cara ngutus Kangjeng Nabi ka urang. Irsal taklif nya. Kan irsal Kangjeng Nabi diutus teh aya irsal taklif, aya irsal tasyrif. Irsal teh diutusna Kangjeng Nabi teh irsal taklif eta maka bangsa manusia jeung ka bangsa jin. Nyampaikan taklif peperdih di syariat di Gusti Allah. Aya irsal tasyrif kanggo ngamuliakeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh diutus ke semua makhluk, ke semua alam. Bukan hanya alam manusia tapi alam jin, alam tumbuhan, alam bebatuan, alam hewan, alam malaikat, alam perairan dan alam-alam yang lainnya yang belum kita ketahui. Da loba alam teh nya. Loba. Pokona mah kullu masih Allah wa alam. Pawai lah nya. Pawai breng teh breng. Kamu lamun ngejelaskeun aya sesuatu teh loba panjang pawai. Breng teh breng. Famaha maka ngalebur saha Allah bi kusabab Kanjeng Nabi ibadatul awsani kana ibadah pirang-pirang berhala. Ibadah kana pirang-pirang berhala dilebur ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi. Teu aya deui anu nyembah kana berhala zaman Breto nya. Ayeuna tos aya deui. Ayeuna tos aya deui nyembah berhala. Wa akramahu sareng ngamuliakeun sa Allah ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an kalawan Al-Qur'an al-mujizati anu ngapaskeun musuh anu janten mukjizat al-mujizati anu ngapaskeun musuh al-mustamirrati anu tetep renggenek logat teh tetep renggenek anu kontinu yang terus menerus ala ta'aqubil azmani netepan kana gilir gantina pirang-pirang mangsa sepanjang masa akan tetap ada Al-Qur'an bahkan tetap menjadi mukjizat. Allati nyatana mukjizat ya tahada anu nantang hale meunang
Saha Kangjeng Nabi tahada nantang bari jeung meunang Kangjeng Nabi teh biha kalawan Allah ti nantangna ka saha al insa ka jalma wal janna jeung ka bangsa jin ditantang fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sok wa iyakum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sok lamun anjeun ragu bahwa Al-Qur'an teh bener diturunkeun ku kami saur Gusti Allah nya, ku kami agung. Sok jieun anu seperti Al-Qur'an sasurat teu kuateun sasurat. Dina ayat sejen dijelaskeun bi asri suwarin. Sok ari teu kuat bi asri bimislihi mimitina kan semisal Al-Qur'an berarti 114 surat, 30 juz. Lamun teu kawasa sok atuh 10 surat we. Teu kuat, teu bisa sok saayat. Angger teu bisa keneh wae. Moal aya nandingan Al-Qur'an mah nya. Wow, seueur ulama ahli balaghah anu mengkaji sisi kabilagahan Al-Qur'an, kemujizatan Al-Qur'an. Wah, luar biasa lah dikajina dina ulumul Qur'an oge aya. Ku ahli balaghah dikaji aya. Jeung ahli-ahli nu sejen. Bi ajmaihim kalawan sakabehna al-insa wal jin wal janna sakabehna nya ditantang sok tina ari ragu bahwa Al-Qur'an teh diturunkeun ti Gusti Allah nya lain meunang ngarang Kangjeng Nabi Muhammad lamun ragu Al-Qur'an teh meunang ngarang Kangjeng Nabi sok eta nyen tandinganana bisa teh Chat GPT oge teh mampu AI sok bisa tuh kita ngandingan Al-Qur'an tuh bisa tapi Chat GPT ada segalanya tadi tersangkat mohon wa alhama sareng ngalahkeun Kangjeng Nabi biha kalawan allati jami'a ahli zaigi kasakabeh ahli nyalimpang watu giani jeung ahli lacutnya ahli-ahli anu lam yabres walam yacreug lah teu beres teu ecreug ku Kangjeng Nabi dielehkeun dina nalika ngahujatna ngahujat kitu kieu eleh dalilna eleh hujah ku Kangjeng Nabi margi memang Kangjeng Nabi mah para nabi umumna wajib kesifatan ku sifat fatonah sifat cerdas sehingga bisa ngelehkeun musuh paduna mustahil aya rusul belet piraku rusul belet bisa rusul bodoh dibodoh kayak kiranya piraku ari pangkatan kiai ajengan mah nya aya wae gitu nya kekuranganna gitu. Dina masalah keilmuan khususnya meureun ilmu umum atau perpolitikan lah gitu nya eta bisa wae dibodoh ari ajengan anu biasa mah gitu ajengan anu biasa beda deui ajenganna lamun tos kana maqam ma'rifat waliullah gitu nya sama beda deui gitu dari tos level wali mah saur Gusti Allah kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi teh ya lamun tos level ka urang janten wali Allah mah pangrunguna diraksa ku Gusti Allah paningalina diraksa ku Gusti Allah panangan sampean diraksa ku Gusti Allah dijaga. Jadi moal nepi ka kacolongan gitu nya. Moal nepi ka colongan anu gede gitu. Ari kesalahan mah biasa da wajar jelema, ari wali ge da jelema gitu nya. Henteu maksum. Salah mah wajar, tapi wali mah lamun salah sok langsung tobat. Gitu. Carita abah kapungkur hiji wali cenah nya rek kaluar ti masjid malah ngaheulakeun suku katuhu balik deui ka jero salat tobat. Salat tobat, pedah keluar masjid, suku katuhu kan kudu nama suku kenca. Adab Kangjeng Nabi namanya. Waduh, seberat katanya.
Level gitu. Aduh, abot. Ari orang mah biasa we gitu nya. Keluar masuk teh asa tanpa dosa gitu. Keluar asup ngadakeun kenca, keluar ka tubuh, ka masjid teh. Ari ka cai ka MCK tibalik gitu. Hanya eta mah urang gitu. Ya urang gitu nya duka arah ranjit mah gitu. Wajah ala sareng ngajantenkeun sa Allah kana Al-Qur'an Rabi'an kana jadi musim ngijih kana umpamana musim ngijih liqulubi ahli basoiri pikeun hate ngapirang-pirang ahli paningali hate wal irfani jeung ahli ma'rifat. Al-Qur'an teh nya jadi non makanan favorit lah gitu yang ahli ma'rifat, yang ahli basoir teh ahli paningali hate. Margi segala sesuatu terus dijelaskan dina Al-Qur'an. Fala yakhluqu maka moal bisa rusak, moal bakal rusak ya Al-Qur'an. Ya mah yakhluqu nanti di makna fania ya, di mana rusak, lain yakhluqu nyiptakeun. Dininya aya catatan kakina teh. Naon catatan kakina? Tuh bidomil lam wa yajuzu fatuha la yakhlaqu. Wa yajuzu muha ma kasilam yukhliqu khaluqas syai'u wa khalaqa wa akhlaqu. Idza baliya di mana-mana ya. Iya, buruk ini. Jadi Al-Qur'an mah moal pernah rusak, moal pernah bulukan. Ala kasrati taradudi karena lobana dibulak-balik. Al-Qur'an mah moal luntur kuluput isu, moal leungit ku sapiwanci, moal laas kapanasan, moal unggut kalinduan, moal gedag kaanginan. Eta Al-Qur'an mah. Wa tagoyuril ahyani jeung robah-robahna pirang-pirang mangsa. Moal laas ku tepang mangsa Al-Qur'an mah. Kamu mujizatana bakal terus-terusan. Wa yasurruhu sareng ngagampangkeun sa Allah bukan Al-Qur'an lidzikri pikeun zikir pikeun dihafal hatta stazharo sehingga bisa nalar bukan Al-Qur'an istazharo teh merdih zahir maksudnya ngapalkeun bisa ngapalkeun an dhahri qalbin nah biasanya gitunya lamun diekeun istazharo jadikeun fi'il istazharo jadi bisa nalar bukan Al-Qur'an sasigorul wildani pirang-pirang bocah cirik budak leutik bisa katalan Al-Qur'an nya diurang supaya geuning akan naon teh dina acara-acara TV tahfiz katalan Al-Qur'an memang itu mah diajangkeun aja jeung nalar Al-Qur'an gitu budak teh urang ge lamun bisa mah gitu margi saur nya guru Al-Qur'an nuju di Mesir gitu nyaroskeun Al-Qur'an awalan Qur'an heula nya mimiti hudang teh Qur'an heula nu dideres teh karek ilmu nu sejen saur guru-guru karir tuja sok bulan balen hafalan Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an maka anjeun bakal terus diberi pahala kan urang ayeuna rek ngaji adab hamalatil Qur'an ya bisa hafal ke komodnya orang Arab orang Timur Tengah mah da meureun bahasa nanya bahasa sorangan loba nu katara leutikana ya Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal katara Al-Qur'an umur 10 tahun hafal Al-Muwatta gitu ya orang mah jurumiyah ge hese asup eta teh memang teh aya kesungguhan di urang di antawis alasan teh nya urang kurang bersungguh-sungguh ngapalkeun jeung malas teh geuning nya wa domina sareng nanggung jawab
ngajamin Gusti Allah hifdzahu kana ngaraksa Al-Qur'an. Ini jam 1:30-an. Ya. Hifdzahu kana ngaraksa Al-Qur'an, minta taruki tagoyuri tina anyar datangna perubahan. Ya, mual mungkin Al-Qur'an bisa dirobah. Sabab nul ngajaga lagi langsung Gusti Allah. Ilahi kana Al-Qur'an wal hadasani jeung anyar datang. Perkara anu anyar datang. Wa huwa ari Al-Qur'an eta mahfuzun dijaga diraksa bihamdillahi kalawan muji ka Allah wa fadli kalawan kautamaan Allah. Dijaga Al-Qur'an mah ku Gusti Allah. Alhamdulillah natenya, fadl ti Gusti Allah natenya. Bihamdillahi wa fadli teh gitu. Makhtalafa dinasa lagi gilir ganti naon al malawani berang jeung peuting. Selama berang jeung peuting masih bisa bergantian, Al-Qur'an terus dijaga. Qodiyah naon ta? Qodiyah muwajahatna muwajahat naon? Jihadna naon? Wacan ngaji manteg. Masyrutah nya. Jihad. Nah, gelah kewentan ngaji manteg mah. Wa faqasara ngaparintah peksa Allah lil itina ipikeun sungguh-sungguh biulumi kalawan pirang-pirang ilmu Al-Qur'an masih antau pekasa man kajalma istofa anu milih sa Allah kasiman min ahlil hadaki nyatana ahli cerdas nu dipilih ku Gusti Allah pikeun mengetahui ilmu-ilmu Al-Qur'an teh jalma-jalma anu cerdas wal itqoni jeung ahli ngukuhkeun ilmu. Bukan orang sembarangan anu bisa ngartikan Al-Qur'an mah gitu. Lain ngan saukur cukup baca terjemah langsung pahamkan ilmu Al-Qur'an teu kitu. Tapi butuh seperangkat anu ketat gitu nya, pemahaman-pemahaman jangatur kana pemahaman urang teh supaya henteu nyalimpang ke pemahamanna, supaya henteu sesat. Fa jama'u maka ngumpulkeun ieu man teh kan isim mausulnya, isim mausul mustarok bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jama'. Jadi ya dina damir anu pertama istofahu mufrad ari nu lainna fa jama'u jadi jama' keun bae da man mah isim mausul mustarok bisa mufrad bisa tasniyah bisa jama' da eusina man teh ahlul hadak teh termasuk kulliyun naon kulliyun famufhimu istiraqinil kulliyu ka asadin wa aksuhul can arafa poho deui jalan terus. Pokoknya suatu terma, suatu lafaz anu bisa menghimpun banyak individu, banyak afrod. Eta disebutnya lafaz kulli. Ahlul hadak, ahli cerdas. Ahli cerdas ieu bisa menghimpun banyak individu. Syekh anu, imam anu. Nah, banyak individuna. Eta kahimpun ku ahlul hadak, ahli cerdas. Jadi ahlul hadak teh lafzun kulliyun. Fajama'u berarti loba manana jama' fajama'u maka bisa ngumpulkeun saman fi hadina ulumihi min kulli fanin tina saban-saban warna makana perkara yatasharrahu anu jadi jembar lauk kana ma naon sadru ahlil iqoni dadana hatena ahli ngayakinkeun sehingga ku ilmu-ilmu anu menang dipamitin Al-Qur'an teh jalma-jalma anu ahli keyakinan semakin terbuka dadana lebar, semakin jembar, teu sempit, teu eungap. Ahmadu muji ka Allah Gusti Allah ala zalika kana eta hadana lil iman. Wa ghairi jeung liana zalik bayana goer huruf jermin biasana lamun sanggis isim mubham biasana paedahna teh lil bayan nya min lil bayan bayana goer teh kalebet kana isim mubham bayana goer yang selain eta teh naon maksudna selain dan lain-lainnya teh masih mubham kan ya masih ambigu masih samar dan lain-lain teh nu kumaha teh oh min ni'amihi nyatana
logatna nyatana. Bain wa bayin wabtadi fil amkinah bimin waqat ta'ti li badil azminah. Bain wa bayin mana lil bayan. Min nyatana pirang-pirang nikmat Allah allati nyatana ni'am la tuhso anu moal bisa kahitung ieu allati. Nikmat Gusti Allah moal bisa kahitung. Tapi saur Imam Ghazali, saur Syekh Ahmad As-Sawi dina Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain. Nikmat Gusti Allah teh kabagi dua. Anu sakitu lobana teh kabagi dua. Nikmat duniawi jeung nikmat ukhrawi gitu. Lamun hayang gitu bisa dua duniawi jeung ukhrawi. Ngan gitu teh petelanana moal bisa kahitung urang. Petelanana tafsilina moal bisa pernah kahitung urang. Nya ayeuna we urang gitu nya. Ningali wungkul ku mukakeun panon ningali wa eta teh nikmat naon. Kahiji aya nikmat cahaya. Gitu nya. Cahaya, tuluy aya udara. Tuluy aya naon deui? Aya di lamun dina luarnya, lamun di jero aya kornea. Aya saraf-saraf, aya urat-urat. Eta teh karek kanyahoan. Can teu kanyahoan. Dan ke setiap ayat cahaya bakal katingali hiji perkara. Dan ke setiap ayat panoan pasti katingali hiji perkara. Buktina ayat cahaya tapi eueuh panoan jalma buta teu bisa ningali. Angger perkara teh moal bisa katingali. Ayeuna aya mata tapi eueuh cahaya. Angger teu bisa ningali. Jalma anu bisa ningali ge ari teu make cahaya. Eueuh cahaya dinu poek mongkleng geureunya. Urang bisa ningali teu? Henteu. Berarti sesuatu bisa terlihat teh ku cahaya jeung aya indera penglihatan. Bari jeung eta ge teu menjamin. Eta ge teu menjamin. Soalna naon? Udara bisa katingali teu? Henteu. Sabab sasaran paningali lain kana udara. Tuh, jadi lain ngan jadi sesuatu anu aya teh bukan berarti harus bisa dilihat. Tuh. Sabab naon bisa dilihat teh eta apa butuh cahaya atau butuh indera penglihatan atau butuh keduanya. Semuanya tidak diperlukan. Karena sesuatu yang ada itu tidak harus bisa dilihat. Seperti tadi udara. Udara bisa ditinggali itu. Tapi aya karasa. Kanaon karasana? Ya, bisa ku indra peraba nya karaba kana kulit urang, bisa ka hirup. Lain sasaranna, beda sasaran. Jadi patokan itu lain berarti setiap yang ada harus bisa dilihat. Sok atuh dulu udara gitu. Sok mana apa teh ngapan teh ketinggalan itu ngapan gitu ya. Berarti yang ada itu bukan hanya harus bisa dilihat. Di antaranya bisa karasa kuletah da ayeuna rasa amis hasim bisa katingali teh. Jeung di urang teh kan boga perasaan hate. Tah aya sesuatu anu ngan bisa kanyahoan teh ku hate. Jadi lain ngon saukur ku mata we wungkul gitu ya. Tapi memang panca indera anu paling dominan nya di manusia eta fungsina teh mata gitu nya. Anu paling dominan. Sakumaha saur Imam Ghazali dina kitab Mi'yarul Ulum. Imam Ghazali. Kita mantek. Belajar mantek. Pusing. Nya belajarna udah kalah. Kayak ngobrol eta mah. Khususon kalawan khusus nama simkuring muji ka Gusti Allah teh ala nikmatil imani karena arah-arah nikmatnya eta keimanan. Alhamdulillah urang janten jalmi iman. Wa asalu sareng nyuwunkeun kaula ka Gusti Allah alminata kana nugraha alaya kanggo abdi wala sairi ahbabi sareng ka sadaya pirang-pirang kakasih abdi. Wasa nya memang anu mu'tamad mah nya sair teh di makna baqi, di makna sesa. Maksudna memang sapoli ulama aya nu ngamanaan sair teh di mana jami, bisa di mana jami seluruh semuanya.
Tapi anu mu'tamad mah lafan sa'ir eta bimakna baqi, henteu aya anu bimakna jami' gitu nya. Anu mu'tamad mah. Ngan al-baqi anu sasesana teh ya, bukan hanya sasesa anu saeutik, tapi bisa sasesana anu loba. Seumpamana urang boga 10 perkara, karek dipake hiji, berarti kan sesa salapan. Tah ieu bisa dimanaan sair, sasesana. Lain sesa teh lain berarti hiji, sesa hiji gitu nya, tapi sesa sanajan loba. Jeung sasesana pirang-pirang kakasih kaula wasairin muslimina jeung sasesana pirang-pirang jalma Islam nugraha naon birridwani kalawan merkoleh karidoan. Selalu dipikarido, ari ridwan mah selalu dipikarido. Beda jeung ridon. Ridoun kan? Ridoun jeung ridon. Kan masdar keneh nya. Rodiya yardo ridwan naon eta masdar goer mimi sama'i fil wazni sama'i fil ikhraj. Rodiya yardo ridon naon eta. Itu sarua masdar sama'i keneh, tapi bedana ari ridon mah bisa dina setiap dina sebagian waktu. Ari ridwan dina setiap waktu. Ridwan mah selalu diridoi. Ari ridho mah hanya waktu-waktu tertentu. Lamun ngabahasakeun ridho abdi mah berarti sahari di saya sahari taeun. Ridho berarti. Tapi lamun ridwan abdi mah siapa? Lamun ridwan mah salawasna ridho. Abdi ridho telat nikah. Apa itu bet eta? Apa itu? Mantak bahasana ridho. Abdi ridho telat nikah. Lamun ridwan mah abdi ridwan telat. Wah salah mau kawin juga nih. Tapi lamun ridho mah kan abdi ridho nya geus si abdi ridho telat nikah. Saukur waktu masantren keneh mah wios gitu nya. Tapi ari geus masantren beres atau geus boga naon teh geus mapan can dibere keneh mah Gusti atuh. Hayang di ieu pang saenggalna. Wah, asyhadu sareng katin kaulaan kana saanya tingkah sareng kalakuan eta la ilaha anta ya pangeran anu hak diibadat illallah angin nyatana Allah wahdahu bari sayyidi Allah la syarika tegesna. Jumlah naon ieu lamun cek ahli mani. Jadi taukid. Mantak dipasol. Untuk diwasol make wala syarika. Kedina ahli kedina ilmu bayan. Dina bab pasol-wasol. Al-faslu tarku ati jumlatin atat min ba'di ukhra aksu waslin qad. Poho deui. Urang mah sabaraha taun teu dibaca deui eta teh. Ieu karek ngalar kamari geus poho deui. Ngalar teh bari ngopek HP. Nah, usahakeun ya lamun kendala masih fokus. Sanajan waktuna sakedeung tapi lamun fokus, kahiji bakal babari asupna, kadua bakal kuat. Sanajan sakedeung. Kemudian lamun lila loba berarti bakal loba. Ngan ulah lila teuing bisi ngaheng. Usahakeun ciptakan suasana yang nyaman, yang tenang, yang bisa membuat kita fokus mungkin ngapalkeun sehingga talaran kuat. Lahu la syarika tegesna henteu aya anu ngarencangan eta maujud lahu ka Gusti Allah. Syahadatan kalawan persaksian muhasilatan anu bisa ngahasilkeun ieu syahadah lil gufrani kana hampurati Allah. Mun kidatan tur anu nyalametkeun ieu syahadah sahibah kanu ngagaduhan syahadah minan nirani tina pirang-pirang siksa neraka. Musilatan tur anu ngadugikeun ieu syahadah lahu pikeun sahibiha ila sukna jinani kana manggon pirang-pirang surga Allah
amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa asyhadu sareng ngekakeun kaula anna nyaksikeun kaula anas Muhammadan kana saanya kanjeng Nabi Muhammad eta abduhu ambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah ad-da'i boleh atau ad-da'iya lamun ad-da'iya berarti jadi sifat tina lafaz Muhammadan namun jadi ad-da'i berarti sifat tina abduhu anu ngajak ya kanjeng Nabi ilal imani kana keimanan kanjeng Nabi teh menyeru kana keimanan supaya iman ka Gusti Allah supaya nauhidkeun Gusti Allah wa ala ali sareng ka keluargina kanjeng Nabi wa sahbi sareng ka pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi lapan sohbun teh ismu jam'in bi mana sahibin ya lapan saur Imam Sibawayh kitu isim jama bi mana sahib bi mana sahabiyin ismu jam'in li sahibin bi makna sahabiyin sabab lapan sahbun teh kaasup kana isim nisbat leres sahbun isim nisbat bener teh kumaha teh bait alfiana teh agna anil ya fakubil kumaha samemana teh ya Allah agna anil ya fakubil alfiah kumaha Mang Muhsin kumaha alfiahna agna anil ya fakubil satar awal pas ya Allah jeung apa teh kelah sugan inget deui agna anu lia fakubil amma ba mana deh pokoknya isim nisbat nya sohbun kumaha sih penasaran deh wa ma fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin agna anil ya fakubil eta kan sohbun teh bimakna nya ismu jamin li sohibin ya di mana sohibin maksud sohibin teh sahabiyin teh wa ma fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin agna anil ya fakubil lah aya lapan-lapan tertentu menjadi isim nisbat tapi itu kudu make ya nisbat seperti lapan fa'il sohibun ya sohibun di mana sahabiyin sahabat kanjeng Nabi terus aya al haddad wa ma fa'ilin wa fa'alin wazan fa'al haddad tukang pandai besi eta nisbat kana pandai besi al haddad ya al ator tukang ator teh tukang minyak wangi ator teh tukang minyak wangi nisbat kana minyak wangi berarti jadi tukang minyak wangi nisbat jadi teu kudu make teu kudu al atri anu bangsa minyak wangi gitu teu langsung tukang minyak wangi ator wa syarrafa sara muga-muga ngamulyakeun sa Allah wa karama tegasna muga-muga ngamulyakeun sa Allah wa azama sareng ngagungkeun sa Allah ka Kanjeng Nabi mata aqaba dina salagi gonta-ganti masdariyah dzarfiyah bisa ditakwil jadi masdarnya jeung fi'il sabadana muddata ta'aqubil jadidaini binasa lagi gonta ganti naon al jadidani perkara anu anyar dua
perkara anu anyar dua nyata berang jeung peuting teh. Salagi berganti berang jeung peuting. Nya salagi dunia aya keneh gitu nya. Salagi dunia aya keneh. Da geus poe kiamat mah moal ganti deui. Moal aya peuting kiamat moal. Hari kiamat, yaumul kiamat, terjadi kiamat. Peutingna moal malam kiamat moal gitu. Geus beres poe kiamat mah geus eueuh di peuting. Moal gilir ganti di berang jeung peuting. Dan disebut poe wabil yaumil akhir gitu nya dina ayat Al-Qur'an kan. Alladzina yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil wabil akhirahnya disebut yaumul akhirah, disebut akhirat sabab nanti ya yaumul akhir lah ya. Yaumul akhir disebut yaumul akhir teh sabab moal aya poe deui geus yaum eta poe di dunia di akhirat geus moal aya matahari deui da poe teh tina perhitungan matahari bulan teh. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah selawat salam ala man dzukir amma kama ayakum min syai'in wafa letel biha wujuban ulifa alfiyahna tuh alfiyahan ngaji jeung sadri mah kudu make alfiyah. Fa inna Allah maka sanyana Gusti Allah Subhanahu wa taala eta manna maparin anugerah sa Allah ala hadhil ummati kana ika ieu umat Kanjeng Nabi zada muga-muga nambihan sa Allah ka hadhil umat sa Allah Gusti Allah taala bari maluhur sa Allah taala teh jumlah fi'liyah lamun tumiba pada isi marifat maka tarkib dan jadi hal mahaluhur sa Allah nambahan kana naon syarafan kana kamuliaan. Masian anugerah maparin anugerah kana naon bidini kalawan agama alladzi nyatana din irtado anu mikarido sa Allah kana alladzi dinil islamiyah tanah agama Islam wa bi irsalihi sareng kalawan utusna Allah ilaihi kana hadhil ummah Muhammadan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anami anu bangsa-sayana pirang-pirang makhluk majaz mursal min babi itlaqil am wa iradatil min babi itlaqil khas wa iradatil am. Mengucapkan nama khusus anam makhluk anam jalma gitu. Tapi maksudnya makhluk. Sadaya makhluk. Alaihi eta muga tetep ka Kanjeng Nabi min uti Gusti Allah afdhalus sholawati ari pangutama-utama pirang-pirang sholawat wal barokat jeung pirang-pirang kaberkahan wassalami jeung salam wa akrama sareng ngamuliakeun sa Allah ka ieu hadil ummah bi kitabi kalam kitab Allah afdhalil kalami anu pangutama-utama na kalam Al-Qur'an teh pangutama na kitab tibatan kitab-kitab anu sejenna Taurat, Injil, Zabur lebih utama Al-Qur'an. Wa jama'a sareng ngumpulkeun sa Allah fi dina kitabihi subhanahu wa ta'ala kalawan maha suci Allah wa ta'ala sareng maluhur Allah jami'a ma kana sakabeh perkara yuhtaju anu pikabutuh naon ilaihi ma bayana ma min ahbaril awwalin nyatana pirang-pirang berita pirang-pirang jalma anu ti heula wal akhirin jeung pirang-pirang jalma anu pandeuri dicaritakeun ku Al-Qur'an umat-umat terdahulu kos kumaha jeung jaga engke jalma-jalma teh bakal kumaha dicaritakeun dina Al-Qur'an wal mau'idzi jeung pirang-pirang mau'izah ya pitutur Gusti Allah di Al-Qur'an eusina aya mau'izah seperti mau'izah Sayyidina Luqman Al-Hakim ka anakna ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim jeung sejenna wal amsali jeung pirang-pirang perumpamaan seperti masaluhum kama salil ladzi sawqada nara falamma adha'at ma haulah ila akhir ayat. Perumpamaan jalma munafik seperti umpamana jalma anu ngahulungkeun seuneu supaya manehna bisa lempang dina kaayaan poek mongkleng. Pas hurung geus seuneu pas hurung geus seuneu teh. Pas seuneu geus hurung kitu nya. Ku Gusti Allah seuneu teh dipareuman. Falam
Falamma adaat ma hawlahu dzahaballahu binurihim. Cahayana ku Gusti Allah dileungitkeun. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, ku Gusti Allah ditinggalkeun eta jalma munafik teh. Dina kaayaan teu bisa ningali dina waktu poek mongkleng teh. Dina pada manehna teu iman teh. Wah, ada bijeng pirang-pirang adab etika, kumaha etika. Lamun urang boga budak teh geus rada cedok, geus rada hideng, eta teh kudu titah izin keketrok ka kamar teh nya ka urang teh. Lamun budak geus rada hideng, pas waktu lohor gitu nya, lamun rek asup ka kamar kolotna, ketrok heula budak teh bejaan. Tuluy pas waktu peuting gitu nya, pas waktu subuh. Eta lamun rek asup ka kamar kolot kudu ketrok heula. Adab nanti dijelaskeun kitu dina Al-Qur'an. Waduru bil ahkami jeung pirang-pirang warna pirang-pirang hukum seueur dina Al-Qur'an. Wal hujjah jeung pirang-pirang dalil al-qati'ati anu nugal kamangmangan, anu megatkeun kana kamangmangan, anu qat'i, anu absolut, anu mutlak, adzahirati anu pertela, fidilalati anu dina nuduhkeunana, henteu ambigu, henteu pinuh ambiguitas, henteu pinuh kasamaran dina Al-Qur'an. Anu nuduhkeun ala wahdaniyati kana maha esana Gusti Allah. Wa ghairi dzalika jeung liana akhbar ila akhirih. Bayana goer mimma nyatana perkara jahat anu datang bi kalawan nyandak ma sarusuluh pirang-pirang utusan Allah. Shalawatullahi wa salamuhu ari pirang-pirang rahmat Allah wa salamuhu sareng kasalamatan Allah eta alaihim muga tetep karusuluhu. Adami ghoti anu ngalahkeun ieu hujaj al hujaj li ahlil ilhadi ka ahli nyalimpang ateisme nya ilhad teh ateisme lamun mulhid berarti ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Ad-dullali anu pada sasar kabeh, jelas sasarna eta. Jelas sasarna. Budak leutik oge lamun digebug ku urang maka langsung sadar aya nu ngagebug. Lamun ku urang dibijakeun, eueuh nu ngagebug moal percayaeun. Budak leutik nu ololeho keneh ku urang digebug atau disidreuk we ceulikna, maka langsung ngaliuk sa anu nyintreuk urang. Naon da? Nu nyintreuk. Nah, bakal moal percayaeun. Budak leutik eta nya. Ayeuna alam dunia nu sakieu gedena, nu sakieu luar biasa. Kira ku ujug-ujug aya. Akal urang kuduna lamun urang teu narima aya nu nyiptakeun, ningali alam dunia ieu geunya pasti aya nu nyiptakeun ya. Berarti eleh ku budak leutik tadi disintreuk ceulikna, manehna langsung yakin, percaya aya nu nyintreuk. Aya nu ngalakukeun pagawean nyintreuk. Anu ngalaku pasti aya anu ngadamel damelan alam semesta ieu teh saha? Gitu Gusti Allah gitu. Lamun urang akalna normal mah pasti mengakui. Nepi jam baraha itu jadwalna? Bener teh 12? Nepi ka setengah 11 kan nya? Ya 2-3 penting kita mah. Eta mah penting. Ge kagok sakedik deui lah nya. Atau gomi anu pada kumprung nya. Kumprung sebutnya ilhadnya ateismenya tidak normal gitu. Tidak normal. Wa dha'afa sareng nikel-nikelkeun saha Allah al ajra kana ganjaran pahala fi tilawati dina maca Al-Qur'an ke dipayun dijelaskeun sabaratikelna. Fi tilawati dina maca Al-Qur'an. Wa amara sareng marintah Allah naka urang sadaya nabil itinai kalawan sungguh-sungguh bihi kalawan Al-Qur'an. Sungguh-sungguh kana memahami Al-Qur'an. Diparentah ku Gusti Allah. Dina macana diparentah sungguh-sungguh. Wal idhami sareng ngagungkeun Al-Qur'an. Wa mulazamatil adabi jeung netepan pirang-pirang adab, tata krama. Ma'ahu sarta Al-Qur'an. Urang kudu beradab, boga adab. Nalika berhadapan jeung Al-Qur'an. Dina maca, dina memahami gitu nya, urang kudu boga adab.
Wa badlil wus'i jeung ngerahkeun kakawasaan kemampuan urang fil ihtirami dina ngagungkeun Al-Qur'an. Wah lumayan ya. Nah, ala kadar ngawitan ala kadar ngawitan we. Wa qad sannafa wallahu a'lam bissawab.